Hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh heeh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu ceuk raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh out hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sisok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah hayang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun Duduh
kasep Gatot kaca kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot kaca anjing nengke konoha tuh oh sok tong amek goblok atuh sia teh aya dalang gede amek atuh gede-gede amek diburu hanteu aing mah Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dagus tengah pocing gitu. Tobat. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh sia teh. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kaharep deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon mun rangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka.
Assalamualaikum mana minakan hajatnya apun dipanyer 2 juta badai bantu sana wayang gitu tamat wayah mana dipotong Wah panayakan wayah nawe panayakan dihiras deui wae aduh ampun aya bahan kira-kira tahu orang duh ya aya bahan cilaka jadi